supaya mantap ibadah orang lain lalagaan kula masa kadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna acena berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazak acena moal balik ka ditu moal di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu jadi ulah asa-asa geus dek balik ka Bandung di Bandung ngazakat dek balik ka Surabaya di Surabaya ngazakat acena kieu bae ieu mah dek balik ka Surabaya barang datang ka jalan kalebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat tolol sama budak loon atuh tah mah zakat tetep iraha wajibna ngazakat